Balik deh je sareng Agis Julpiatsa dina dinten ieu anu bade ngadugikeun warta Sunda. Dina dinten ieu singkuring bade ngadugikeun tentang kebakaran nu terjadi di Kecamatan Cikatemas Kabupaten Tasikmalaya kejadian kebakaran kira-kira jam 2 WIB dini Poerbo. Seuneu ngalaplap hiji imah warga nepi ka nyababkeun karugian material anu cukup gede. Numutkeun katerangan warga sabuderan seuneu mimiti ke tempo tina bagian tukangeun imah. Warga anu ningali kejadian eta tuluy ngagorowok menta bantuan sangkan warga sejen bisa ngancang nulungan mareuman seuneu. Sabaraha kejadian di harita petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi serta langsung ngalakukeun usaha mareuman seuneu. Sanggeus sababaraha jam seuneu hasil dikadalikeun sangkan henteu sumebar ka imah-imah sejen di sebudereunana. Dugi ka ayeuna penyebab pasti kejadian kebakaran masih dina panalungtikan pihak anu berwenang. Henteu aya laporan korban jiwa dina kejadian ieu, tapi kerugian diperkirakeun ngahantun puluhan juta rupiah. Pihak aparat ngingetkeun ka masyarakat supaya salawasna waspada kana potensi kebakaran utama dina peuting poe kumarika instalasi listrik jeung mareuman alat-alat anu henteu dipake. Kitu warga ngeunaan kejadian kebakaran nu lumangsung dina jam 2 WIB dini Poerbo. Kejadian ieu jadi pangeling-eling pikeun urang sadaya sangkan salawasna hati-hati sarta waspada kana sagala hal anu bisa nyebabkeun kebakaran. Mugia warga anu katarajang musibah dipaparin kasabaran jeung kakuatan dina nyanghareupan kaayaan ieu. Sekian, terima kasih dari saya Agis Julpiansa.